Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun berhayat tepangdang dinya sareng simkuring mang nanang beo. Hayu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari. Kalayan dina judul si Celug Hayam Gaib. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun prungah. Tapi sabalikna kayan Kangjeng Adipati Suradipraja mah sakedapan mah colohok mata si meuten kaget nu taya papadan teu disangka teu dinyana si belut teh bakal eleh ku si Jelug keun ari soal hayam teu jadi pikiran tapi ngeunaan ikrarna yen mun hayamna eleh bakal masrahkeun kalungguhanana salaku adipati di Kadipaten Lingga. Eta pisan anu jadi pamikiran Adipati Suradipraja. Manehna teh ukur ngahulang we ngaraga menang bumi alam asa tibalik. Antuk nama bakating ku ulang mikir jeung teu narima kana kanyataan anu karandapan dina waktu harita. Wahirna mah ujug-ujugnya we nafsu. Sakilat hari temanehna nyabut keris anu nyelap dina cangkeng. Sia kurang ajar sia Tarman, sia teh licik. Eta hayam si Jelug teh tetela hayam jurig sia. Kituna sia jeung hayamna kudu dipodaran ku aing deuleu. Ceuk eta Adipati Suradipraja manehna ngagidir amek bari nyampeurkeun ka si Tarman. Bari ngamang-ngamang keris bubuh we pikeun si Tarman mah reuwaseun ningali Adipati Suradipraja teh kawas arek nandasa atawa mateni ka dirina. Guguh nu lalajoge mani reuwaseun ningali kitu mah inggih si Tarman teh bakal ngarandapan cilaka. Tapi memeh keris Adipati keunakan awak si Tarman. Teka nyahoan aya sora nu ngagalaprak, garapak, gapruk. Tetela teh sora teh si Jelug. Si Jelug mah teu mikeun mun nepikeun kadununganna teh nepikeun ka cilaka. Atuh harita bintihan si Jelug teh kena pisan kana leungeun Adipati Suradipraja. Anu keur nyekel keris, celeng keris teh mah celeng jauh, ragrag ka handapeun papanggungan. Ngoceak Adipati Suradipraja teh ngoceak. Sama banget nak rasa nyeri bari mengpekan banget unduran we manehna teh kurawil ngahirna maragdag dina luhur papanggungan mangrupakeun pakalangan gebru bujurna teh teuleut kana lemah. Karasa linu rek cengkat teh jadi teu bisa. Aduh jatuh. Bawa aing teh lumpuh. Kawasna bae. Titeunut ibu jut. Radau. Aduh, tobat. Cek eta Adipati Suradipraja. Ukur marurung we ngarasakeun ka nyeri. Meureunan akibat bujurna titeunut. Ngakibatkeun Kangjeng Adipati teh ngalaman lumpuh. Aduh, geragu gampang ngeresa kumaha teu kunanaon. Ceuk Aki Lompet leuwaseun gewat muka dununganana. Aduh Aki, kula lumpuh. Tetela Aki teu beunang dipercaya. Tetela si bulu teh eleh. Aduh, ayeuna kula ngarandapan kejadian seperti kieu. Wirang di kolong tang nya gede nya panjang. Aduh, jaba leungiteun kalungguhan, kalengiteun karaton. Gara-gara Aki, gara-gara Aki sia. Ih, Aki mah teu rumaos. Jadi sabab kana ieu kajadian sieun. Eta mah kasalahan Kangjeng ku anjeun sieun. Jeung deui si Jelug mah memang hayam gaib
ayam sama ya di luar dugaan aki nun. Nyaki sabab ieu oge tarajang ka kaula dasar hayam setan hayam juri aduh. Antuk nama Adipati sudah dipraja teh amak-amakan teh para ruguh rek ngabudalkeun amarahna tapi teu wasa geus teu wala kaya ukur dadana we katingali tuluy naek napasna ngos-ngosan pikiranna kacau ka ditu ka dieu ditambah kudu lalajo seah malah loba anu moyok oge ngajajeleh ka dirina buku we nambahan ka pusingna barang red kagigir breh katingali kerisna nampe digigireunana nu mencelang tadi teh gap atuh keris teh dicokot kayak kieu mah keur naon aing hirup leuwih hari ajal binasa mahan sorangan tibatan nandangan wiwirang jeung ka nyeri hate keris geus dicekel tinggal dipake maihan maneh atuh aki lompet kitu deui kisanip anu anyar datang manehna teh reuaseun inggis aya kajadian anu ti piharep nu tumibaka dununganana tapi geus teu bisa dihalangan harita teh gabres wae atuh keris teh dipake nusuk beteung sababaraha kali nya akhirna mah Adipati Suradipraja teh ajal binasa. Pileleyan sadarea eueuh anu teu kaget geus pugu ari aki lompet jeung kisanip mah kur bisa colohok bari nyaksian layon Adipati Suradipraja anu geus baloboran ku geti ari kerisna nancep dina beuteungna. Aloh teu nyangka nya euy ku nasib Adipati Suradipraja bikeun kaleluasan kitu euy. Duh aing mah da eta tuh ku sombongna tah. Jadi we ngalaman eleh teterjajaten teh heuh si belut. Jadi ramat ka male ka mana-mana nepikeun ka nyawana leungit euy. Nya euy lah kumaha deus kieu nya. Ningali kitu mah jadi baluas euy. Ningalina nyakeun bae da mana kitu ge geus nasibna. Eta mah dijieun ku sorangan. Matakna jelema sombong adigu-adiguna teh kitu tah. Dengar cadas akhirna mah. Ceuk nu sejen lalajo. Oh nya. Mun itu sangka puguh ge. Oh ngalaman nasib seperti itu tah Adipati teh tah. Tapi jeung deui ku ayaku menang kabagjaan tejang Tarman teh manehna teh menang tarohan tang tuwe bakal jadi adipati di kadipaten Lingga. Hanyalah keun bae da geus milikna meureun urang dukung we euy lah kanepan urang geus salaku rahayatna Adipati Suradipraja geus apa kan adatna euy mudah-mudahan we atuh dipingpin ku eta Jang Tarman mah bakal leuwih hade lah. Anjalah ceuk eta salah saurang nu lalajo nu kabeneran masih kene rahayatna eta Adipati Suradipraja. Kaayaan teh beuki pahibut Adipati Suryalaga oge banget reuaseun teu nyangka ku nasib sobatna geus ngaranapan kajadian nu sarupa kitu. Ai teu sangka ku nasib si Suradipraja kadon maihan maneh. Aya ku ponok boong. Teu nyangka sacongol serbuk. Geut kieu kajadianana. Ayeuna mah hasok eta layon ti geula pula sara sakumaha mistina. Da geus kumaha deui atuh geus kieu kayaanana. Jeung Kangjeng Adipati marentahkeun ka para abdi karaton pikeun ngurus layon eta Adipati Suradipraja. Tugas kitu mah di Barawa pikeun di Pula Sara sakumaha misti
Mang Encos jeung Nyi Arum salaku panata acara sagancang maneh teh nutup eta acara. Ari sagaligus ngumumkeun yen nu jadi juara teh anti si Jelug. Atuh nu lalajo teh geus nututan balubar. Da sabab ku kayaan ningali kayaan saperti kitu mah maranehana ge aya anu sarieun jeung deui asa baluas. Soksana jan cenah acara teh rame meriah nepikeun tapi hari akhirna mah aya Rajapati anu mata kagujrudekeun sararea. Atuh di alun-alun Kadipaten Salaka teh ditadi peta pakalangan ngadu hayam kiwari mah mulalajo manggeus ngurangan kari birum siah we si Kudil kitu di Kibanawa masih kene araya. Maranehana macan baralik sababasih keneh nungguan si Tarman nu kabeneran keur diangkir linggih ku Adipati Suryalaga pikeun asup ka jero karaton. Teh ngrek naon tah? Teh ngrek diberi hadiah, teh ngrek kumaha? Anyain orang tungguan we di dieu ulah bakal balik sabab hari iwangku Jang Tarman tadi bawah ku Ponggawa asup ka jero karaton. Anya bi urang tungguan we heula. Datang tuna ge bakal diberi hadiah meureunnya. Kapan si Jelug teh geus jadi juara ayeuna teh? Anya Jang, ban bapa mah jadi melang we ieu teh. Sagening geus aya kajadian Rajapati. Teu nyangka eta Adipati Suradipraja teh jet maehan maneh sagala rupa. Manehna teh meureun putus asa sabab geus eleh hayamna teh nepikeun ka eleh tarohan. Nya tapi moal naon kitu Kang Tarman ieu teh ki ceuk si Kudil tuh manya ka Kibanawa. Nya moal meureun da kapan Jang Tarman mah teu boga salah jeung teu ngajak tarohan eta mah kahayangna sorangan. Nya akibatna ge karanapan ku sorangan. Nya mudah-mudahan we ku diangkirna sita Jang Tarman ka jero teh ku Adipati Suryalaga. Nya keur diajak ngobrol we atawa keur dijamu meureun. Kapan si Jang Tarman teh kitu-kitu ge kiwari mah geus boga hak pikeun jadi adipati. Anya puguh ki teu nyangka sacongos cerbuk. Kang Tarman teh menang hadiah anu gede asa karageragan bentang we eta mah. Nu tadina tukang ngadu hayam di kalangan cacah kuricakan kiwari jadi gegeden jadi pangagung. Tapi uing ge bakal kabawa jika nama ki. Nya mudah-mudahan bereungeus jadi milikna eta Jang Tarman. Ya urang sararea ge pasti bakal kabawa Jang. Tuang-tungguan itu tuh tempatan ora dari neh lah. Urang istirahat heula we bari ngaso nungguan si Tarman. Kamari si Jelugna. Jelug mah dicana kalabat panginten ceuk eta si Kudil. Memang bener si Jelug ge ditari kakek ku si Tarman basa diasup ka jero karaton teh. Saab si Tarman teh teu oleh dek padeukeut jeung si Jelug mung pajauh. Orang caturekeun di jero karaton. Si Tarman teh bener we dijamu ku Adipati Suryalaga. Sakumaha mistina teu dianggap cacah kuricakan tapi dianggapna teh jalma anu satata we jeung manehanana. Saab dianggapna teh kiwari si Tarman teh geus boga hak jadi adipati. Pok atuh Adipati Suryalaga teh carita. Kula salaku adipati di Kadipaten Salaka. Nya sekaligus anu geus ngayakeun acara ngawilujengkeun ka saderek Tarman anu unggul dina acara anu geus juara. Nyatana si Jelug. Kula ge kudu ngaku kana kahebatan si Jelug. Jeung deui saderek teh kagunturan madu karageragan bentang sabab kiwari teh jadi pangagung di Kadipaten Lingga. Tumalitina hadiah
taruhan teh ya. Kumaha ikrarna eta sobat kula nyaeta Adipati Suradipraja. Mohon atuh, teu sangka bakal aya kajadian sapertos kieu atuh. Eta Adipati Suradipraja teh bet luluasan taruhan segala rupa atuh. Dugi kaluluasan maehan maneh. Tapi abdi teh jadi bingung atuh. Kedah kumaha pilampaheun atuh. Ceuk eta si Tarman manehna mah teu boleh gagaros sirah sok sanajan maneh teh lamun ceuk lahiriahna meunang kabungah anu kaliwat saking sanu teu hayang atuh jadi adipati. Tapi kangaranan si Tarman untuk apa kitu kieuna manehna mah ngarasa bingung kumaha lamun jadi adipati teh. Nya sarua ku lagi teu nyangka ti anggalna. Tapi meureun geus jadi titis tulis. Yen saderek Tarman teh kudu jadi adipati, kudu kaangkat darajatna ku jalan miluan acara ngadu hayam. Tapi kumaha? Nah sok resep tarohan. Kapan sabenerna mah teu meunang eta teh? Ceuk Kangjeng Adipati tumanya ka si Tarman. Mohon rumaos abdi mah tukang ngadu atuh, tukang judi. Kapungkur mah dugi kan balangsak atuh. Nya akhirna mah dugi ka kenging hayam si jelug anu hebat, anu juara atuh. Nya jisim abdi teh ngalalana, akhirna mah dugi ka lemur Cihonye di dinya abdi teh tos teh tarohan deui sabab ngiring acara pertandingan atuh. Ukur menang hadiah unggul atuh. Nya syukur ai kitu mah. Geus meureun geus milik saderek we kiwari hadiahna teh pohara nya. Sanu teu hayang jadi adipati. Mohon atuh mohon. Tapi abdi teh tetep bingung kumaha atuh narimana. Ditarima kumaha dan diterima kumaha atuh. Kapan erat jadi pamimpin mah, kapan jadi papayung agung. Eta teh gampang atuh. Kudu ngurus rahayat, kudu ngurus wilayah atuh. Abdi mah batan jalma sakil, jalma bodoh taya kanyaho. Ulah leutik hate saderek Tarman. Sagala ge bisa diajar. Perkara eta teu apal ngajalankeunana, keun kula ge sanggup ngabantu. Lamun aya nanaon mah tanyakeun we ka kaula, jeung kula ge bakal dibejaan kumaha cara ngajalankeun pamarentahan, kumaha mun jadi adipati salaku papayung agung teh. Sabab saderek teh kudu ngajalankeun amanat. Sabakapan geus ikrar eta Adipati Suradipraja teh masrahkeun kalungguhan ka saderek Tarman. Biwari Adipati Suradipraja geus maot jadi iwati saderek anu boga hak pikeun neruskeun kalungguhan jadi adipati di Kadipaten Lingga. Gak diajar ngaheuyeuh dayeuh ngolah wilayah keadipatian, sangkan leuwih maju, sangkan leuwih subur makmur, patani pada sugih, padagang pada sarenang, pon kitu deui. Para buruh hanteu ripuh urah hayat aya dina kabagjaan. Mohon atuh. Tapi bingung, masih bingung keneh atuh. Ulah bingung. Kula miharep Jang Tarman teh bisa diajar. Sugan atuh Jang Tarman mah bisa leuwih ngaronjatkeun kaayaan di Kadipaten Lingga teh leuwih alus tibatan samemehna sadia dipimpin ku Adipati Suradipraja. Mohon kahartos atuh. Hari nyarios mah gampil tapi dina ngajalankeunana atuh. Ulah leutik hate sekali deui ge ceuk kaula. Siap saderek Tarman teh sarua boga kamampuan da jelema. Keun kula sanggup ngabantu. Lamun can bisa keun ke dibejaan.
Ya nuhun atuh ari kitu mah. Sim abdi ge tangtos kudu nampi atuh. Nya saha syukur emang kuduna ditarima. Kula yakin saderek Tarman teh najan urang lembur singkur, urang padusunan, tapi boga ajen inajen diri anu hade, anu polos, anu jujur. Eta oge bisa jadi modal pikeun jadi pamimpin sok sanajan can kajurung ku kapinteran, tapi eta mah bisa diajar. Mohon tapi doana wae atuh abi nganuhunkeun pisan karena bantosan salira adipati atuh. Ayeuna mah ulah nganggap kaula salaku adipati anu wajib diajenan ku rahayat. Sab urang teh geus satata, urang teh sarua jadi adipati. Urang pada ngajalankeun tugas, ngajulankeun pancen salaku pamimpin. Sumohon atuh leres pisan ngan asa ngimpi abi teh. Nah ieu teh leres atuh teh heula bade nyiwit heula ieu kulit atuh. Ceretot si Tarman teh nyiwit kulitna. Karasa nyeri, nyeri atuh. Kapan ieu teh kanyataan? Lain impian. Mohon bilih ngimpi atuh. Sabab lamun nya abi jadi adipati atuh meureun kudu ngimpi heula kamari teh. Ya tanda-tanda tapi ieu mah ujug-ujug ojol-ojol atuh. Sagala rupa ge. Hari geus waktuna mah. Moal bisa nolak. Kabagjaan, kasusah, kasakit, ari geus tempo datang mah geus moal bisa dihalangan. Geus we ayeuna mah tarimakeun kalawan syukur, geus diamanahan, geus jadi milik saderek. Ceuk eta Adipati Suryalaga ngamatahan ka si Tarman jeung ngagadean hati si Tarman sok sanajan manehna teh ti kalangan cacah kulicakan, ti kalangan rahayat anu bodoh teu nyaho naon ngeunaan pamarentahan sokomo jadi adipati anu ruang lingkupna teh gede pisan tanggung jawabna. Tapi ku berkah eta Adipati Suryalaga nu rek ngabantu ka si Tarman, akhirna mah si Tarman teh nyanggupan manehna bakal ngajalankeun salaku adipati di Kadipaten Lingga. Atuh ari geus beres mah ngarobrol babakuna mah mamatahan si Tarman. Eta si Tarman teh pamitan, nuhun atuh ayeuna mah abdi teh bade uih wae atuh sabab melang atuh ku birum siah atuh pantos ngantosan jisim abdi atuh. Nya pek bae rek mulang mah mana ya sealus nama ulah mulang ka lembur. Kapan engke mah moal balik teh moal ka itu moal ka lembur Cihonje, tapi geus we cicing di dieu ngarah deukeut ka Kadipaten Lingga. Kapan engke mah saderek teh bakal ka itu, jadi geus we samentara mah cicing da dari ieu. Ari diajar ku kakaula ngeunaan pamarentahan. Atuh si Tarman teh atoh pisan naik kitu mah bener oge cenah. Mun manehna balik ka lembur Cihonje mah bakal jauh jeung bakal hese sagala rupana. Atuh ari geus kitu mah si Tarman teh manehna ngoloyong kaluar. Maksudna mah rek neangan birum siah jeung si Kudil bisi nungguan bener we. Teu jauh ti apa kalangan hede alun. Harita teh keur nungguan malah aya kibana oge. Atuh si Tarman teh pok harita cacarita. Aduh jadi dit ieu atuh. Kuring teh geus beres ngobrol di jero karaton jeung Kanjeng Adipati atuh. Leule kumaha Ujang kedeuran naon ieu? Bisi Ujang teh bar deui menang hukuman atau kumaha ti Kanjeng Adipati?
henteu atuh lain rek dihukum tapi rek disugemakeun dibagiakeun atuh dibagiakeun sabda teh kuring teh dipapatahan ku adipati kudu narima karena keputusan yen kuring teh jadi adipati atuh di Kadipaten Lingga. Syukur teuing bagjanya Ujang nya teu nyangka ibi teh lah Ujang teh kieu teh bakal jadi pangagung alah ibi teh bakal jadi kabawa Ujang bakal jadi kabawa bagja naik darajat Ujang nya tuh bi tangtu nage sararea bakal kabawa naik darajat atuh ku alatan si jelug atuh jelug maneh hebat euy geus naikeun darajat dewek atuh cek si Tarman mari ngusapan si jelug daman maka inget ka si jelug teh lah si jelug anu geus ngawujudkeun sagala cita-cita satadina mah manehna teh hayang jadi tukang adu hayam anu hebat nu tandingna tapi teteh lah aya leuwihna nyaeta si Tarman teh kiwari jadi adipati nya hayu ayeuna mah urang ulah balik atuh ulah ka Lemur geus we cicing di ieu ka di tempat Adipati Surya laga atuh kapan di aku urang teh jeung kuring rek diajar ngeunaan pamarentahan atuh jadi urang teh ulah uih kitu Kang nya heueuh atuh ulah balik ke kumaha naonan balik ka Lemur kapan ke mah urang teh bakal cicing di Kadipaten Lingga atuh nya bener oge Kang nya bi ulah uih berarti ayeuna mah tos we urang di dieu heula saheulaanan mah memeh ka Kadipaten Lingga nya ari ibi mah ngiluan wae kumaha saena Ujang kumaha ari kibanawa ari kuring mah nya rek nurut we ngilu heula di dieu nya ngan meureun moal bisa lila sabari kula mah pasti kudu balik ka Lemur kudu ngabejaan ka warga Lemur jeung kumaha lumangsung acara di ditu ya mangga atuh sae atuh kitu mah tapi engke aki ge bakal dicanak ku disim abdi atuh ka Kadipaten Lingga atuh sabab abdi teh tos jadi adipati atuh horse Jang ke mah ulah nyebut ngajanan kudu ngajanan teh kuring sa Ujang teh ke mah jadi gegeden biasa wae sanajan geus jadi gegeden oke atuh biasa sabab kuring mah teu ngarasa jadi jalma anu luhur atuh urang mah sarua jalma atuh satata rekep deng papak sarua nyakeun bae atuh kitu mah ngan tetep we kudu ngajaga kawibawaan Jang kudu bisa tumpah-tumpah minah cai minah tampian kawa Ujang teh kiwari mah jadi adipati anu pasti bakal diajenan ku rahayat mohon atuh sumohon atuh nya hayu ayeuna mah urang caricing bae di ieu tempat Kang jeung adipati atuh saheulanan mah atuh sabab waktosna ge seep atuh euleuh mitra waktosna parantos teh nya kapan di cageula urang cekapkeun dugi ka dieu nya urang teraskeun dina seri anu salajengna mangga nuhunkeun tina sagala perhatosanana hapuntenna tina sagala kekirangna tangtos lepat tangtos seueur kirangna hapuntenna mang tacan maksimalnya masih keneh peuyeul tapi peuyeul oge mugi tiasa ngahibur we ieu mah nya atuh tong hilap di like di komen oge didukung ku di subscribe mitra di subscribe supados mang channel tambih majeng tambih nyebar ka uning aku salayananya tiasa majang supaya emang tiasa eksis tidak ngahibur baraya di mana we ayana atuh mang saheulaanan mah undur heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.